Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dina kesempatan ayeuna insyaallah pribados bade nerangkeun kumaha carana supaya urang tanginas hudang peuting atanapi hudang subuh. Kusabab zaman kiwari zaman ayeuna loba jalma tong boroning budak ngora bahkan kolot oge sok hese nya urang rek hudang subuh atanapi hudang peuting hayang ngalaksanakeun salat tahajud. Tadi dia pribados bade ngawartosan kumaha carana supaya urang tanginas hudang peuting atanapi tiasa ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Sabab ayeuna naon? Ya Allah, teu di mana-mana nya urang ayeuna umum gitu. Hari magrib mah sok pinuh keneh netepan berjamaah, isya rada mending, tapi subuh sok kadang-kadang tiluan, opatan, kadang-kadang teu ayaan gitu. Musola masjid teh kararosong. Tak kunaon sababna? Nu pertama, saur ulama ahli tasawuf, sababiyah urang hese hudang peuting, sababiyah urang sok kaberangan bae nyaeta ku loba teuing dosa dina waktu beurangna. Hartina lain dosa gede tapi dosa leutik. Dosa leutik dina waktu beurang tapi anu henteu katobatan ku urang. Tah eta salah sahijina anu mantak ngahalangan, ngahijab naon? Urang bisa hudang teu peuting atanapi hudang tangina subuh. Entakan disunahkeun ku Kangjeng Nabi dina nalika urang sore teh kedah muhasabah diri nyaeta loba maca istighfar. Nya bade nginget-inget kalakuan urang naon wae anu geus dilakukeun kagorengan ti isuk nepi ka sore. Bade ku urang istighfaran minimal 70 kali istighfar. Ya lamun teu 70 kali baraha wae urang samampuna, anu penting urang bade ngalaksanakeun tobat. Eta anu pertama. Anu kadua, anu mantak ngajadikeun urang hese hudang, sok wegah, sok sangeuk nya, hese pokona namanya urang teh. Sok asa berat panon teh, kusabab urang dina nalika rek sare. Nya. Urang teh ditalian ku setan ku tilu talian, ku tilu beungkeutan. Sakumaha saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqudu syaitanu ala nasiyati ahadikum iza huwa nama salasa uqadin. Dina nalika urang arek ngarepkeun atanapi arek sare, urang teh ditalian mun-munan urang ku tilu talian. Memang teu kaciri nya, da lain talian dohir gitu. Ku tilu beungkeutan. Tah kumaha carana supaya urang bisa ngaleungitkeun beungkeutan atau talian setan eta anu aya dina mun-munan urang? Fa idza staiqadha wa zakarallaha ta'ala in hallat uqdatun. Dan nalika urang hudang nya lilir lah peuting, urang dah niat ek hudang peuting atanapi hudang subuh, kudu buru-buru urang teh zikir ka Gusti Allah. Nyaeta doana naon? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tah salah sahiji ayeuna naon? Doa eta teh urang zikir ka Gusti Allah supaya mukakeun beungkeutan setan anu pertama. Tah urang geus maca doa wegah keneh, kumaha? Fa in tawaddoa in halat uqdatun. Kudu buru-buru urang teh ngalaksanakeun wudu langsung kacahi kitu nya. Wudu urang teh langsung bari sampurnakeun wuduna jeung pasunatanana. Beres wudu tah beungkeutan anu kadua geus lepas. Rada tanginas tah urang geus wudu mah. Tapi aya keneh ieu kaduana kumaha? Fa in shalla in halat uqdatun. Nalika beres wudu langsung buru-buru ngalaksanakeun salat. Lamun hudangna meureun subuh berarti salat qobliyah subuh atanapi salat fajar. Lamun hudangna atuh wengi jam 2 jam 3 berarti bisi urang can netepan witir heula. Witir beres berarti netepan tahajud gitu.
tos netepan, maka insyaallah nya urang bakal tanginas, bakal semangat nu arek kasab bakal semangat kasabna. Tan saur Nabi fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi, insyaallah urang bakal naon semangat dina isuk-isuk teh bakal naon bugar lah gitu. Pan urang mah geuninganan sok isuk-isuk hudang oge kadang-kadang sok wegah nya. Jadi keduel urang teh. Sok mager lah bahasa ayeuna mah malas gerak gitu. Kadang-kadang geus ayeuna hudang sare deui nya kitu. Sabab naon? Sabab beungkeutan setan anu tilu eta teu kaudar, teu kabuka ku urang sadayana. Lamun kabuka mah insyaallah urang isuk-isuk teh bakal semangat teh pokona. Moal aya kapusing, moal aya kasusah nya. Tah wa illa asbaha khabisan nafsi kasla, lamun urang ceuk Nabi teu ngudar eta tilu beungkeutan setan, ya minimal hiji teu kaudar ku urang. Urang maca doa mah beres, wudu mah beres tapi teu salat berarti aya keneh hiji tah. Urang bakal kakeunaan ku panyakit kaduel wegah tia isuk-isuk teh sabab ku sababiahna mah aya beungkeutan setan dina munan urang. Jadi urang tarik kesimpulan anu mantak ngahesekeun urang hudang ti peuting saur ulama ahli tasawuf nu pertama ku sabab loba migawe dosa leutik dina waktu beurangna nya. Tatakan kurangan minimalnya urang dosa leutik teh naon wae eta mah ningali-ningali nu teu pararuguh ke pan termasuk dosa leutik nya. Diharamkeun ku Gusti Allah termasuk dosa leutik. Anu kadua kusabab urang teu bisa hudang subuh bari urang naon isuk-isuk sok rada kedul sok wargah kusabab beungkeutan setan anu aya di emun-emunan urang teu kabuka kabeh. Nya carana tadi teh ya, nu pertama ku zikir, nu kadua ku wudu, anu katilu ku salat. Insyaallah lamun urang bisa ngamalkeun eta nu dua perkara ngurangan dosa leutik dina waktu beurang jeung ayeuna naon ngamalkeun zikir teras wudu teras salat, insyaallah urang bakal tanginas, bakal bisa hudang isuk, bakal bisa hudang subuh, bakal semangat dina waktu engke isuk urang arek kasab nya. Mudah-mudahan ieu aya manfaatna kangge urang sadayana. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.